Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semogalah yang menjawab salam masuk surga, yang tidak menjawab salam urang doakeun salakina sing kawin deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul adim. Hadratul mukaramun wal muhtaramun, para alim ulama, para ajengan, para asatid asatidah, wabil khusus anu aya di wewengkon anu dada siapunten tetiasa disebatkeun hiji-hijina tingirangan rasa takdim sinareng hormat ka mantena. Urang doakeun mudah-mudahan guru-guru urang sadayana sing dipanjangkeun yuswana, sing disehatkeun badana, nya kitu deui sing laloba duitna. Teu hilap oge anu kusim kuring dipihormat aparatur pamarentah dikawit Bapak Camat dugi ka presiden tingkat 4 nyaeta Bapak RT. Ece wayahna kudu nyaah ka Bapak RT meh dibagi BLT. Alhamdulillah. Nu mawi katinggal urang dieu mah raraina rarai bereun wungkul. Alhamdulillah. Tilap oge kasepuh bini sepuh, para pamuda pamudi, mudah-mudahan kuwasilahna urang kekempolan di patempatan anu teu acan nikah sing engal kenging jodona. Amin ya Allah ya Rabbal. Aya urang dieu anu teu acan nikah, aya wayahna sabada neteparan salat subuh wiridkeun ya payu ya payu ya payu, insyaallah payu. Amin ya Allah ya Rabbal. Dekakatun oge anu kusim kuring dipihormat para tiktokers nu aya di jagat maya anu alhamdulillah secara rumping. Alhamdulillah kusumpingna para tiktoker nu aya di patempatan sok ngalantunkeun ayat suci Al-Qur'an, salawat, mudah-mudahan kampung naon ieu teh muncul sing langkung berkah. Amin ya Allah ya Rabbal. Hapunten kasibuan ta cantuang jeten kieu teh nya. Aduh, puja anu sampurna kagungan Allah Maha Kawasa, puji anu suci kagungan Allah Rabbul Izzati. Salawat wa salam mugia tetap tercurah limpakeun ka baginda alam habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tilap pola keluargana, para sahabatna, para tabiin tabiut tabiin atuh mudah-mudahan urang sadayana sing diangkeun janten umat di yaumil jaza. Amin Allahumma amin Allahumma. Daramang sadayana hari rub, aduh pangarsa punten abdi teh tiasa calik wios ngadeg gitu, wios ngadeg wios supados tiasa action gitu ya. Aduh, tiasa urat gitu ya. Aduh, alhamdulillah masih semangat, masih siap bersolawat, siap tak kojam ulang udah 2 set atuh. Siap salawat, salawat sipa saja. Oke, 1 2 3. Allahumma sholli ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Paruguh ngaji teh hareupeun aya cawu itu.
aya wajid aya polung kewe atunya bahankeun tuh palawargi sadayana. Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ini adalah orang-orang pilihan Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Kabayang batur mah keur meulem jago. Kabayang batur mah keur meulem sosis. Tapi ibu pada kesempatan kali ini dilengkakeun ku Allah, dicalikeun ku Allah, hadir di majelis ilmu. Alhamdulillah. Makanya Allah menyuruh kepada malaikat teangan kurang muncul anu hadir di majelis ilmu cabutan dosana sangkan uih ti eta patempatan teu nyayak dosa salit pun. Amin. Di mana dicabutanna min unukia dina pelebah punuk. Mata kulah aneh loba jalma ketika ngaji sok loba jalma anu potong beheungna. Berarti nanakeun eta jalma teh eukeur nunutan ibi sia teh naonan cabutan dosa naon ah. Allah karim Gusti bagja pisan komo geuningan urang mah tahun baru urang malin ayeuna engke tapi menang eta oge ngan ulah kamalinaan geuningan ibi nyai udangkeun kemahnya jam 12 kurang 5 menit siap atuh mah kumpul anak pamajikan jeung turunanana 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 lain dikir lain maca ayat-ayat Allah eta nu kamalinaan. Makanya ibu yang hadir pada kesempatan ini inilah tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngan rek nanya naon ari iman teh? Percaya tasdikul qalbi bima jabi Nabi sallallahu alaihi wasallam ngaku jeung narima kana perkara-perkara anu didugikeun ku baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Nah urang muncul kudu beriman takwa ka Gusti Allah pikeun jalma nu iman takwa ka Gusti Allah al khuludu fil jannah bakal langgeng di surga Gusti Allah. Makanya beda orang yang beriman dan tidak beriman ketika dicabut runah oleh malaikat. Teangan cengmu urang muncul teangan abah Zeus abah Zeus di Singapura nges beres hirup di alam dunia cabut ruhna. Ketika akan dicabut ruhna ngalangkungan lambaina eta jalma iman takwa ka Gusti Allah kontan cek lambai nyebatkeun la sabilalaka teu aya jalan pikeun anjeun malaikat. Sing horeng salah hirup di alam dunia jalma iman takwa ka Gusti Allah lambaina baseuh da ngojikir ka Gusti Allah lambaina baseuh da ngaoskeun salawat lambaina baseuh da ngaoskeun ayat suci Al-Qur'an lain ngomongkeun batur etik sia teh ieu mah teu kaop urang mah ngomongkeun batur teh berikat jadi karesep kana kasalan batur teh kakuat teuing Gusti ai kana kasalan sorangan sok ngahep-hep ulah jadi hakim kana kasalan batur tapi kudu jadi pembela kana kasalan sorangan. Salintuh-lintuh nalauk pasti aya cucukan sapegung-pegung nalauk pasti aya dagingan surah nama kabeh anu di tempat-tempatan tukang son tukang hadroh ibi uwa ibi sadaya termasuk si bedog boga dosa ngan beda carana kotor bersihan bersih tobatan Gusti rumaos abdi lumokot kurasa tapi si ingat Allah lautan pangampura dangaran oge jelema pasti aya kahadean jeung kagorengan kahadean punten hargaan kagorengan sok geura omean urang mah pantekau kuring batur meuli motor panas batur meuli mobil panas batur nyeun imah panas bujur batur kalep kompor panas meuli ati jeung tulang di daging jeung rongkong kasalaki jurang jeding hayang gelang jengkong aya we nu kitu mana dicanung ku aing geuleuh kasalaki di polotot-polotot sia doraka ini sadewi geuleuh polotot sia geuleuh aing kasalaki teh polotot sok seureun urang maca shalawat ece sing geunaheun tahun 70 80 panggung teren kieu baheula mah kudreum laguna gegelingan baheula mah inilah hiburan tagoni kami yang dipimpin oleh Ibu Jubaedah baheula lain baong lain beja
lompat ka bari hayu urang ariman, hayu urang ariman ka Pangeran Nu Rahman, ka Pangeran Nu Rahman, supados urang sadaya kenging doa, supados urang sadaya kenging karidoan. Di langit ada mata bersinar menerangi, di langit ada para utusan Rabbul cahayanya yang menembus kegelapan, menerangi seluruh eta geuningan apal jeung hareudang di aing. Allah karim dugi tabu sabaraha ceng atos ieu mah kumaha amplop abi mah alhamdulillah sok geuningan baheula mah Gusti meuni resep ninggal masjid yang ngararaji teh gararaton ya Allah. Sok ibi apa lagu bismillah tawassalna, salawat bismillah tawassalna, sok keluarkeun sorak masna 1 2 3 bismillah da baheula mah Gusti megara ratawal indung-indung anjeun teh Gusti ya Allah ya Rabbana. Nah ayeuna mah Gusti kuat eleh apana teh eleh we kuat asli salira ayeuna anyir ulang useup wae bisi engke teu dibere ece ulah nganjuk bisi dikerem di se Bang Emok Bang Emok Bang Emok mok emok 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 Bang Emok Bang Emok Bang Emok mok emok 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 ima itu halus syururnya da isin ngawas mun pengen di dieu ge aya ajengannya ari sin teuing ieu mah ngahi wae kuat kieu aing nyang duit Gusti Allah aya kene di dieu nu nginjem ka Bang Emok ibi alah dibedakan bisisi bedau ke di dawa di akhirat pangletik-letik dan dosa nginjem ka Bang Emok sarwajina jeung mitoah 36 kali naudzu billahi min matak nginjem mah ulah ka Bang Emok kasa kamitoha minang nginjem sok pohoan matak doakeun mitoha abi cing pohoan amin ya Allah ya Rabbal montong ibi atuh sekarang itu punten ajangan punten kasupuan punten Pak Haji banyak orang yang keliru berjanji itu kepada Allah dari Madinah lawang pantok janji nasabah aku berjanji akan membayar tepat waktu dan membayar bunganya apabila teman-teman aku tidak membayar aku siap bertanggung jawab ara rasuk teh kajaro imah ara remok teh lain apa-apa aing mah nempo ibi atuh nganyatoi atuh bare namut sabaraha 1 juta weh sok KTP-na kadiekeun lamun nginjem 1 juta mayarna teh jadi 1.400.000 acan bunga harian acan bunga bulanan punten Haji punten pengersa ditagihan teh setiap dinten Salasa jeung Kemis
Nah bedog apa nabi ketua kelompokna wah gelo menyeting aing nyong ke Bang Emok tak kurang doakeun kurang munyul anu beunghar cing berehan pinanya nu beunghar teh di urang mah sok peditnya aya di nu beunghar pedit aya oh dulu euceu teh mah geuleuh aing mah bedakeun teh jelema pedit sok sepae geuleuh aing mah jadi satu perbanyak itu titip sok bieu tadi geunaheun maca Al-Qur'an sing geunaheun siga tadi tak kori-kori terbaik komo Rohman jeung Rohim sa Rohman Rohimnya Rohman Rohim kuat geunah duh Gusti tah bedog ya baheula teh kitu sorana ngaloba ting seblak jadi ruksak kitu ya Gusti ya Allah ya Rabbana sing bisa urang sing bisa tah ngaji seueur di ajangan teh wajana shalawat zikir kitu lain bohong ieu mah nyata abdi mah gaduh nini di Tasikmalaya yuswana 120 tahun socana bengras keneh bibirna capetang keneh daya ingatan masih keneh kuat mung cepilna kirang dangu sinareng sampeana tos sapertos suster ngesot dangus kolot teh ya ditaros dipejakan ku si badog mak jam sabaraha ayeuna lili barat abdi sareng punini pali dieu jam pali dinya pelebah tiang jam 11 Allah karim bengras keneh dipasihan disayogikeun Al-Qur'an leterelek lancar keneh Allah karim Gusti ya Allah tos kitu kumaha ditaros ku badog teh mak geus salat acan geus jeung angeun kacang tonyok aing sia kumaha wae ngajawab teh nini teh sikeun dahar wae jeung depan kirang dangu kerah caket sing teh macing hayong naros naon resepna naon ubarna sing teh sangkan soca bengras bibir capetang daya ingatan masih kene kuat mama teu kirang sadinten ngaoskeun shalawat 4444 naon dibaca mak ponok panjang ponok nu kumaha sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad eta unggul ditamanjang nu kumaha ditutup ku la haula wala quwata illa billahil aliyil adim mamaot sing goreng meresapi kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil malaikat balik deui ka Gusti Allah Gusti abi mah teu tiasa nyabut ru jalma iman takwa ka Gusti Allah tangan deui ketika malaikat akan mencabut ru jalma iman takwa ka Gusti Allah ngalakuan pelebah pananganana saur panangan kontan la sabilalaka teh jalan pikeun anjeun malaikat sing horeng salih hidup di alam dunya jalma iman takwa ka Gusti Allah osok nulung kanu butuh nalang kanu susah osok nulung kanu butuh nalang kanu susah diajarkeun ku urang teh sasakali teh kurang tereret tatangga urang sasakali teh reret anu jadi lanceuk urang sasakali teh reret anu jadi adik urang lumpat ka dapurna dina meja makanna ukur aya cai herang ngukul lumpat dina lomarina ukur aya uya jeung peci ngukul jalma iman mah ngaheulas hatena saur bagina lain jalma mukmin lamun beuteung urang sabah tapi tatangga kalaparan naudzubillahi min osok urang barang bere kanu jadi tatangga osok tarak pan urang teh diajarkeun kurban di dieu kurban henteu kurban teh di dieu alhamdulillah Gusti mun bisa manu teu boga teh dibere 2 atawa 3 di urang masuk aya paribasa suku sapi keur ustad buntut sapi keur ustad bulu domba keur ustad nepi ka kanyut-kanyut keur ustad ari zaman nu teu boga anu wajib dibere ukur ka bagian kerewe dungkul doraka sia kabeh panitia naudzubillahi min Perintah kami bedakeun ke ustadna meuli mun kitu. Kartos kudu nulung urang teh kudu nulung, kudu saling menolong. Balik deui malaikat ka Gusti Allah, Gusti abdi mah teu tiasa nyambut jalma iman takwa ka Gusti Allah. Teangan deui ketika akan mencabut ruhna ngalangkungan sampeanana eta kontan saur sampean nyebatkeun la sabilalaka teu aya jalan pikeun anjeun malaikat sing horeng salila hirup di alam dunya jalma iman takwa ka Gusti Allah sok ngalengkahkeun dua sampeana ka tempat-tempat anu mulya salah sawiosna nyaeta majelis ilmu.
Numawi tina sawarana tobat ka Gusti Allah teh nyaeta ngahadiran majelis ilmu lempangna geus diganyar diukna geus diganyar ngupingkeunna geus diganyar komo ke beres ngaji dibere dahar alhamdulillah aya hayam syuwir alhamdulillah itu tah cing bisa sampean urang teh Gusti matak ngalikat jeung laleuh naon kitu yo silaru halo karim balik deui eta malaikat ka Gusti Allah. Gusti abi mah teu tiasa nyebut rujama iman takwa ka Gusti. Hei Elsa mau kemana? Elsa mau kemana? Karunya eraeun tuh lah di deuleu atuh. Halo Karim. Gusti abi mah teu tiasa nyebut rujama iman takwa ka Gusti Allah. Heug atuh ari kitu mah temongkeun asma kami ka eta jalma iman takwa ka Gusti Allah. Geus ditemongkeun aduh mangga Gusti bari paling mana oge abdi maridho ketika akan dicabut ruhna ngalakungan palebah ti corona jama iman takwa ka Gusti Allah ngadoakeun kumaha kecapna assalamualaikum ila yaumil kiamah keselamatan bagi anjeun dasar dugi ka poe kiamat amin ya Allah ya robbal pikeun jalma iman takwa ka Gusti sabalikna jalma nu teu iman takwa ka Gusti Allah kumaha kecapna pek siah rasakeun naudzubillahi min matak tabakuran urang di sadayana soca seueur dianggo ngaji atau nabi lalajo TV ayeuna tahun baru sok sanajan tahun baru Masehi sing bisa urang teh memperbaiki diri wayahna urang teh sing bisa ieu ajak gitu komo getol Garut mah geuning garotol ka masjidna teh itu sok ibu cing baheula mah geuning barudak teh ka mararasi tara dicarek ayeuna mah dicararek masjid teh dikararonci nah aja pengersa pada KM masjid yang dikunci segala ieu cenah besi bau dahdir tenang seueuh kuring sos cair jeung daun kesengit kembali nah pengarsa pada KM ieu masih dikunci segala ieu cenah kotak amal leungit wae keun bae da bangsat ge usaha atuh itu ya Allah ya Robbana kudu bisa napa Quran antep mah gara-gara tahu geuningan ngaji teh Gusti ya Allah ya Robbana nah dauman di masjid ka kuping suara adan di masjid di katebihan sing goreng teh ngawartosan ngajak salat babarengan ulah sok salat di imah upami aya masjid mah pribumi atawa sema kajabi aya Persib mah montong doraka apa saya belah kitu Allahu Akbar ayeuna mah di masjid geus variasi geuningan ya nafsu teh teh subhanallah ampun jeung atel di aing Allah karim ulah ka mainan euy anu barudak aing mari ampun ya punten ibi punten Pak Haji bedog 1 bulan yang lalu pulang dari rumah sakit jiwa kali bisa pajarkeun bedog lain ieu mah ningal marulang kali tas sarageung kieu lebat ka rumah sakit jiwa punten pisan panangana sapertos jalmi anu stroke kitu socana hideung bedog naros ka dokter dok da teu wantu nyebutkeun mang mah nya teuing ka dokter emang dok mun hiji dokterna lamun 2 dok kunaon ini anak-anak masuk rumah sakit jiwa sing goreng terlalu kecanduan main handphone erek sare HP hudang sare rek sakola balik sakola erek tuang beres tuang erek modal beres modal omeh sing HP kalikeun sia aing geuleuh ka banyak ku HP atuh cabruk kurang di mana iya geus ngaji geus peuting teh kigat yeuh Allah karim si barudak si sarumangatnya ngajina si sarumangat hingga oh atuh dicontokeun ku indungna tuh udang sare teh lain yang salaki eueuh mah mana cocolok mamah mana salaki init musyaf teh diculeukeun meureun Gusti ya Allah ya Robbana cing bisa lah dina tahun yang baru kita harus bisa memperbaiki diri amin tinu tara jadi osok tinu osok jadi getawa gitu bayana dah bedog mah imah ukur saliwat taya jangan setempat nu kudu pikanya aku urang
wayana kurang teh sing bere kurang teh ieu osok barang bere beas kalau jadi ajengan satempat osok cenah badog iraha Ramadan zakat fitrah bergug teh atuh ararane wae si manul geuleuh aing mah jeung di urangna kade ajengan ieu kade udah ngabeda-bedakeun jelema ai tahlilan dinu bongor dipanyangkun ieu karuhun kabeh jeung wali-wali papai tapi dah diberi idanganna 2 jeung 200 nah di zaman teu boga al-fatihah nah jangan sekedap da imah jomet naon jomet teh kejona samet mun aya santri kurang teh nu balik sok kurang teh sina adan kitu atuh ieu mah adan dicokot ku batur punung maneh geuleuh aing mah ulah boga watak punungan jadi jelema mah teu diasupkeun jadwal khotib punung tengah masjid 2 bulan teu diasupkeun jadwal adan teu nanya dek ka ipat bangkana bangkanu aya di dieu kitu sina eureun jadi ustad geuleuh aing mah kudu saling kurang teh dah hirup teh moal salilana bener kitu sok adan siga tadi Rohman jeung Rohim Gusti buat geunahan kitu ngajina siga di Mekah adan teh digaji hayya 'alas ponok ilo bating sampurna mil itu ya di Mekah gaji tukang adat 45 juta jadi dia masih naon teh amuawana gaji tukang adat 25 eta gaji jumaahan kudu siga bedog di Lemang Pak Haji punten di Lemang mah tukang adan 15 pamejang komat 20 mata lamun adan pul 5 sadinten 5 kali berarti 100.000 alhamdulillah aya di dieu kitu percaya ente bong beak duit TKM atau kudu kitu patut kade urang teh kudu bisa urang teh ieu kudu nyaah ka ahli Quran kudu nyaah ka ahli ilmu oh nya kudu bisa urang teh masih kene di dieu tahlilan masih marhaban masih mas tasanaul urfu walam yungkir usyaru di mana-mana aya adat istiadat anu teu bertentangan jeung syariat eta disebutna ma'ruf syar'i ceuk saha menyan haram sote ditelak ka rumah sakit selamat paeh sesengitan we atuh kitu di Makkah ge erek ka Masjidil Haram kenca ka toko tukang menyan hunggul rek ka Masjid Nabawi kenca ka toko tukang menyan hunggul siga sesengitan siga bedog yang ngoparku anu 1,5 juta sok ang sanjang nya masyaallah seungit 1,5 juta 2 minggu oge punten Pak Haji teu leungit seungitna ku sabab teu diseuseeuh bajuna insya nu terakhir kumaha doakeun urang deui sing engal-engal ka Mekah hoyong ka Mekah teu geus daftar yang moal atuh goblok mau init-init atuh Gusti ya Allah sing bisa urang teh sing Mekah sing bisa sok daftar di ka cengmu ieu urang teh sabaraha teu pira ieu tadi urang mah mayar 30 juta ieu nu mahal teh syukuranana jeung nyamunganana di urang mah sabab naon lamun mere 100 jadi pikiranon teh mere 200 pikiranon mere 500 pikiranon mata kudu siga bedog ibi lamun anu barang mere 100 bere korma 2 jeung cai jam sabotol lamun mere 200 bere korma 2 cai jam sabotol bere kismis tambahan tiung jeung sajadah lamun mere 500 eta mah paket komplit kismis kacang arab coklat cai jam-jam jeung teko anu koneng tamatak lamun ibi boga dulur ka kebon mawa teko koneng berarti eta teh meulina ti pasar baru sia teh naonan beuberat teuing ti maka mamawa nu kitu patut punten ibi abi manggaduh jamaah urang Tanjung Siang tukang sampe tiasa mios ka tanah suci tahun 2018 Allah Karim Haji Dadang jeung Haji Elis Allah bukan memanggil orang yang mampu tapi Allah memanggil orang yang mau dan yakin berapapun harta yang dikeluarkan oleh kita untuk ibadah haji dan umroh teu sabanding jeung dosa anu dipilangkah kurang di alam dunia Haji Dadang jeung Haji Elis tahun 2018 mios ka tanah suci anggo haji puroda ongkosna 600 juta cacakan tukang sampe dah dijual jeung tanahna sakitu rupina kapihatur mudah-mudahan ageng manfaatna teu si abah si goblok kana si didengekeun mudah-mudahan ageng manfaatna mudah-mudahan sakali urang doakeun
lembur muncul cing langkung maju langkung sukses langkung berkah amin ya Allah ya Rabbal amin. Terakhir bilih anu bade ameng ka Lembang mangga kontak wae ka abdi nu mawi bumi abdi teh di Cihideung Lembang caket The Great Asia Afrika tempat wisata. Bilih urang ieu bade ameng ka Lembang pangiten ke ceng mu telepon ka abdi Mang Bedog ieu cenah aya jamaah sabaraha mobil 2 mobil bade ka mana ka The Great Asia Afrika gratis teu mayar pangarsa. Alhamdulillah nu penting nelpon heula ka Bedog. Alhamdulillah bedog ya mah kadinya sabaraha mobil Pak Haji 2 mobil tah punten Pak Haji pangiten dari The Great Asia Afrika teh pan aya gawir tah ku aing suntrungkeun kabeh gratis wae bikin insya Allah tak kitu para wargi sadayana hapunten da aing nami asli mah Irwan Ismawan SPD pami panggilan panggung Haji Bedog pami di bumi mah dipanggilna Aldebaran mah aing we cok atuh motot kieu siapa majikan samne golok kitu eta tak abi panggilan ku bojo dipanggilna Aldebaran abi ka pun bojo manggilnya Andin. Alhamdulillah pun bojo ka abi manggil Aldebaran abi ka pun bojo manggil Andin abi ka mitoa manggilna Mama Sarah. Wah alhamdulillah sono mas sono nangi pangiten wakos parantos tabu sagedap ieu kemang api acannya. Mudah-mudahan tiasa tepang deui dina sanes waktos pilih sono mah insyaallah abdi aya tabu setengah 2 wengi dina tipiwan daripada lalajo cebrok mending kana hees sakitu rupina kapihatur wallahu muwaffiq ila ababi thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, serta kesempatan kepada kita untuk berkumpul di majelis ilmu yang penuh keberkahan ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Sahabatku yang dirahmati Allah, hari ini kita patut bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena tidak semua orang mendapatkan kesempatan duduk di majelis ilmu seperti saat ini. Di luar sana ada yang sibuk mengejar dunia, ada yang menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Namun Allah memilih kita untuk hadir di rumahnya, mendengarkan ayat-ayatnya, berselawat kepada Rasulnya, dan mengingat kebesarannya. Ini adalah tanda kasih sayang Allah kepada kita. Maka jangan sia-siakan kesempatan yang sangat berharga ini. Karena setiap langkah menuju majelis ilmu dicatat sebagai pahala. Setiap dosa yang diampuni menjadi sebab hati kita semakin bersih. Sahabatku, manusia hidup di dunia ini tidak akan pernah lepas dari ujian. Ada yang diuji dengan kekurangan harta, ada yang diuji dengan kekayaan, ada yang diuji dengan kesehatan, ada pula yang diuji dengan sakit. Semua adalah ujian dari Allah. Yang membedakan hanyalah bagaimana kita menyikapinya. Kalau kita sabar ketika diuji, Allah akan mengangkat derajat kita. Kalau kita bersyukur ketika diberi nikmat, Allah akan menambah nikmat tersebut. Maka jangan iri melihat kebahagiaan orang lain. Boleh jadi kita hanya melihat senyumnya, tetapi tidak melihat air matanya. Sahabatku yang dimuliakan Allah, penyakit hati yang paling berbahaya adalah iri dan dengki. Hari ini tetangga membeli motor baru, kita iri, besok membeli mobil, kita iri lagi, lalu membeli rumah, hati kita semakin panas. Padahal rezeki setiap orang sudah diatur oleh Allah. Kalau kita sibuk membandingkan hidup dengan orang lain, hati kita tidak akan pernah tenang. Lebih baik kita memperbanyak syukur daripada memperbanyak keluhan, karena orang yang bersyukur akan selalu merasa cukup. Sedangkan orang yang dipenuhi iri hati, meskipun hartanya banyak, tetap merasa kurang. Sahabatku, Islam mengajarkan kita untuk hidup sederhana, jujur, dan menjauhi riba. Jangan tergoda meminjam uang hanya karena ingin mengikuti gaya hidup orang lain. Kalau belum mampu membeli sesuatu, bersabarlah. Lebih baik hidup sederhana tetapi hati tenang daripada hidup mewah, namun dipenuhi utang yang membuat tidur tidak nyenyak. Rasulullah mengajarkan kita agar mencari rezeki yang halal dan menjauhi segala bentuk transaksi yang menzalimi diri sendiri maupun orang lain. Keberkahan hidup bukan diukur dari banyaknya harta, tetapi dari ketenangan hati dan ridha Allah.
sahabatku yang dirahmati Allah. Mari kita jadikan majelis ilmu ini sebagai tempat memperbaiki diri. Perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak istighfar, jaga salat 5 waktu, hormati kedua orang tua, sayangi keluarga, bantu tetangga yang sedang kesulitan. Karena seorang mukmin yang baik bukan hanya rajin beribadah kepada Allah, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama manusia. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba pilihannya. Hamba yang hatinya selalu mengingat Allah, lisannya selalu berzikir, tangannya ringan untuk bersedekah, kakinya ringan melangkah ke masjid, dan hidupnya dipenuhi keberkahan hingga akhir hayat. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, menerima seluruh amal ibadah kita, menjaga keluarga kita, melapangkan rezeki kita, dan mengumpulkan kita bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga Firdaus. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.